Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten sata acana bilih abdi ngaganggu waktosna sakedap. Mohon. Abdi Adel di SMA Negeri 1 Kedung Waringin di Pasihan Pancen Basa Sunda di piwarang ngawawancara. Mun tiasa abdi bade ngajadikeun aa narasumberna. Tiasa a. Kasar. Hatur nuhun a. Abdi mimitian ngawawancarana nya a. Mohon. Hapunten a namina saha? Agus. Agus. Yuswana sabaraha a? Siswana 26 berarti. Dan asalna ti mana? Asal di Majalengka. Naon wae anu diical teh? Anu dica emang rupi-rupi aya lancingan, gamis, atasan, Tos lami icalana. tos kenging di tahun 2010 berarti tos kenging 10 tahunan. Tos lami ya. Anu paling laris teh naon nya? Anu paling laris kanggo ayeuna mah kan berhubung bade lebaran janten setelan anak sareng gamis paling sareng atasan. Sistem bayarna kontan apa kredit? Sistem kredit tiap hari. Sadinten sabaraha bayarna? Sadinten teu langkung eta mah aya nu 2000, aya nu goceng, aya nu cepat. Sok ngidar ka mana wae? Ngider ka paling ka Pacing, terus ka Rengas Bandung, terus ka Kampung Baru, terus sagitu. Punten sadinten kakengan artos sabarahanya? Ya teu ieu sih namina teh naon ya? Teu tentu karena aya kadang teu aya teh. Paling kayaknya bisa dinten ya paling 400 500. Mohon. Angkatna tabu sabaraha? Angka tabu 9. Ari uihna tabu sabaraha? Uwe paling kumaha beresna kadang jam 5, kadang jam 6. Balanja acukna di mana nya? Belanja acukna langsung ke kampung ke Majalengka. Konveksi. Acuk-acukna modal nya lira apa nyandak tina sanes? Aya bos tadi. Aya bosna. Nah, milih icalan acuk. Ya daripada daripada nganggur niatkeun jalan kieu lah sambil belajar. Nya atur nuhun cekap sakitu wae wawancarana. Atur nuhun kana waktosna. Punten bilih abdi ngaganggu waktosna. Sareng bilih aya kalepatan tina proses ngawancarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.